Mas apanya di alamnya bibinya? Mama apaan? Ya. Moy. Siapkan mah. Udah bagus fokus. Ini salpo kana korsina ieu Bapak sutradara Naon? Oh, kursi. Heeh. Ya nggak sama barang poe ya orang diuk dina kursi ya sangat luar biasa nyaman guys ya. Itu naon merekna teh? Trial top. Trial top iya nu bikin akhir-akhir iya orang semangat konten deui guys ya. Luar biasa nyaman terus kokoh terus nu pasti guys simpel guys. Jadi kok hanya sangat simpel sekali hanya tinggal dikieukeun hungkul beres. Terus aya kantong nah guys. Rekomendasi zaman geranja. Pokoknya mah rekomendasi pisannya. Rekomendasi pisan ke konten-konten kreator. Terus kanu tukang ngusup. Wah bisa ngusup lila-lila di dia. Ya karena memang enakeun gitu ya. Terus oge ka naon teh anu sok hiking ka pegunungan-pegunungan hayang duduk nyaman di alam terbuka. Iya bisa dipakai, bisa diandalkan. Ya, gitu berananya. Non, mulai Siap, Bi? Mama oke, kamera. Oke, 3 2 1 roll action. Yo. Nu kamari teh anjir nu mesen topi teh, pan topi teh geus nepi. Heeh, terus Komplain anjir. komplain naon daun sowe tapi anyar eta teh. Ya heueuh, pan aing ngajualan topi anyar. Kapan heueuh, da komplain naon atuh? Komplain anjir. Hayamna muyung. Hayam muyung mah tuku bodrek we sabelah. Cager. Mun teu cager bae mah dipencit we, tareh munggahan ieu. Pan aing teh heureuy jua. Heureuy. Ampun ting dianggap serius ieu si Kejua. Hese anjing heureuy jeung rempag. Cuaca siga kieu teh ya bari teh kana gering aya. Heeh, bibinya sapu peuting mirisan geram miripu. Punya Heeh. Rangga penting harudang sia teh cager-cager. Ibu boga teh obat teh eta. Mun da kitu. Lah bibi mah tara diobat naikkan. Make naon atuh? Nu radiator caina mobil ge alus tiis. Air coolant? Heeh. Pihunya euy. Motor ge tres tiis gitu. Aya keneh teh menta abi. Aya jeung cokot di imah. Doah ya. Suga nya tres tiis awak kejan kitu mah. Ulamat dengar kita tetangga didinya berarti Tetangga nu mana itu? nu beungeutna hejo ning. Toy, anjir aing mah teu boga tetangga hulek. Hideung atuh hideung. Oh, si Badawi. Heueuh, Kumaha deui? kan urang tetes meuli udut heueuh di warung. Di jalan teh paamprok ti manehna sarua leumpang. Terus Sudah meureun tetangga mah kenal merenya. Atuh saling ketrok-ketrok sirah, atuh di jalan teh da kenal. gelut atuh sih teh, ketrok-ketrok sirah. Punten. Astagfirullah. Kumaha dimaksudna? Tak ka dieu jalan tah. Lega. Geus punten ieu gerajul. Banyak ah. Kumaha deui? Heeh, misi kating cakletana oge geus punten mah bae. Eta si Gejol anjir sapanjang kumaha atuh bingung jeung ngeticak letas segala. Udah bulldog meureun aing. Ambai letahna. Pantes sih ane jadi bulldog. Sarwana. Ini ai bibi rek ka mana atuh ieu teh mane rusuhan? Ka warung meuli gas mah goreng tempe beak geragasna. Meuli gas. Heeh. Gas kosongna mana nih teh dibawa? Di imah ah berat. Kewe dieurihkeun di ditu. Tah make reseknya datang ka imah pindahkeun deui. Anjing. Nya kumaha bibi we. Jig buru bisa keburu gede hujanna tah. Sok. Hati jalan. Nya da es goyobod anjir dieurihkeun. Parah aing. Tadi bibi berang ti mana deh? Urang ka imah bibi eueuh. Tos di desa tos nguruskeun dosimili domba. Dosimili keneh wae. Domisili bi domisili. Ya benerkeun geura. Do mi si li hijikeun dosilimi. anjing leuwih parah.
Mau bisa dibenerkeun meureun ieu mah. Terus kumaha beres? Lah, bibi geuleuh ka pagawe desana. Kumaha deh? Kurunyus. Purunyus? Heueuh. Kumaha emang? Nanyakeun jenis kelamin sagala geura pira aku ku diporosotkeun calana bibi. Edan pan. Bibi anu edan mah bibi. Nya wajar atuh bi nanyakeun jenis kelamin meureunna dombana eta jenis kelaminna naon lain jenis kelamin bibi meureun. Ampun bari naon ge jeung teu kudu diporosotkeun nanyakeun jenis kelamin mah aduh aing mah. Rieuet aing ngobrol jeung bibi aing ieu.